Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Jedan Rizky Padilah, di kelas 11 MIPA 7, dengan guru yang mengajar yaitu Pak Enjang HR SPD. Dengan materi kali ini saya akan menjelaskan tentang panumbu catur. Pengertian panumbu catur. Panumbu catur atawa sok disebut moderator teh nyaeta nu ngatur lumangsungna kagiatan diskusi atawa rapat. Tugasna beda jeung panata acara atawa MC, lamun di bahasa Inggrisna Master of Ceremony. MC mah tugasna mimpin sakabeh runtunyan acara. Ari tugas utama panumbu catur mah minangka panengah atawa wasit dina kagiatan diskusi. Panumbu catur pisan anu ngatur diskusi ngeunaan hiji masalah. Dina lumangsungna kagiatan diskusi, panumbu catur kudu boga sikap netral atawa teu mihak ka salah hiji pihak. Lamun aya konflik dina lumangsungna kagiatan, kudu bisa merenahkeun diri jadi panengah. Samemeh ngalaksanakeun tugas jadi panumbu catur, aya sawatara hal anu perlu dilakonan di antarana. Nu kahiji, ngawasa masalah anu luyu jeung tema kagiatan. Hadena mah urang geus maca heula makalah atawa materi unggal narasumber. Nu kadua, mika nyaho kaayaan pamilon nu hadir dina kagiatan diskusi. Moderator kudu bisa ngatur pamilon sangkan sumanget dina miluan kagiatan diskusi. Nu katilu, mika nyaho riwayat hidup jeung kalungguhan atawa pagawean narasumber, sangkan teu salah nyebut ngaran atawa pagawean narasumber. Nu kaopat, mika nyaho runtuyan acara. Lilana waktu anu disadiakeun pikeun unggal narasumber, tanya jawab, istirahat jeung bisa ngatur suasana diskusi. Nu kalima, nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting nu ditepikeun ku narasumber jeung pertanyaan anu diajukeun ku hadirin. Nu kagenep, nyiapkeun papakean anu sopan luyu jeung tema kagiatan sarta alat panuduh waktu sangkan acara bisa lumangsung luyu jeung jadwal nu geus ditangtungkeun. Sedangkan anu kudu dilakonan ku panumbu catur dina lumangsungna kagiatan diskusi nyaeta nu kahiji, datang leuwih ti heula tibatan pamilon. Nu kadua, mariksa sagala rupa hal nu ngadukung lumangsungna diskusi. Sound system atawa mikrofon, buku catatan, ngatur hadirin sangkan tartib jeung sajabana. Nu katilu, ngawanohkeun diri ka narasumber samemeh di mimitian acara sangkan urang leuwih akrab dina lumangsungna diskusi. Nu kaopat, maca heula biodata unggal narasumber kalawan benar. Nu kalima, ngatur diskusi, ngatur nu nanya jeung bisa jadi panengah upama aya konflik jeung bebedaan pamadegan atawa pamahaman. Nu kagenep, nyindeukeun hasil diskusi. Panumbu catur teh strukturna dibagi menjadi 6 bagian. Di antarana, pertama, bubuka. Kedua, ngawilujengkeun ka pamilon jeung pedaran singget kagiatan diskusi. Nu katilu, ngawanohkeun narasumber jeung topik diskusi. Nu kaopat, mere waktu ka narasumber pikeun medar materina. Nu kalima, mere kasempetan nanya ka pamilon. Nu kagenep, panutup. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan materi yang kurang jelas atau kurang lengkap, dan juga ada sekedar kata yang mungkin salah dalam penyebutan materi tersebut. Mohon dimaklumi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.